Pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia. Indonesia masih terus mengalami penambahan yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring Andika Maulana Yusuf di kelompok 8. Wastapun Evelina Amelia di kelompok 8. Nepangkeun Wastapun Siti Mariam di kelompok 8. Di dia si kuring salaku pimpinan produksi. Sim kuring salaku sutradara, salaku pemeran apresiasi monolog hari penting. Wilujeng yang sing. Atuh sanajan lain keur mumbara siga dina lagu Nining Meida oge uring teh emang ngerasa sorangan teu boga batur pikeun mumaha iwati ka Gusti Allah. Nya kieu we sabeueutingna teh kuring mah tara bisa sare dina bisa sarena oge tara tibra ari pitundeun teh datangna lamun geus rek adzan subuh. Sakara rabok atuh da tungtungna mah nyileuk we nepi ka isuk. Gering corona teh teu ngeunah sumpah. Tapi nyarek gering naon oge pengenang sih ketang. Terus hampir rek 2 minggu kuring diisolasi di imah. Teu diisolasi di rumah sakit teh da kahijina mah kuring teh embung. Kaduana ruang isolasina teh pinuh. Nganya eta ari diisolasi di imah teh teu kapantau ku tim medis. Kudu ngurus diri sorangan. Nya untungna mah ayeuna teh rada mendingan pisan. Geus teu hareeng. Geus teu mineng teuing batuk. Geus teu pati peureus genggorogan teh. Barang dahar naon oge nya geus rada teu halambar deui. Nah, kuring bet bisa kaserang corona. Nya wallahu a'lam ari teh pati saha-sahana mah. Kan kieu caritana teh. Sabulan ka tukang teh, tetangga kuring Cikah ngaranna. Aya 52 tahun mah positif corona. Emang kergering sih harita oge, kertigo. Tapi nah jol aina kalah corona. Nya sih, keur mah deui Cikah teh boga penyakit gula kok. Jadi babari kaserang ari nu kitu mah.
Cek Ika teh tatangga anu imahna pangdeketna jeung kuring. Jadi lamun kumaha teh nya pasti ka Cek Ika heula. Ari budak nama geus pada tetangga kabeh. Tapi ketang sih hiji deui. Ngaranna teh si Mirna kelas 1 SMA keneh. Basa Cek Ika nyahuan kopi teh eta si Mirna langsung indit kalimah encepna anu aya di Ciamis lamun teu salah. Basa Cek Ika kanyahuan kopi eta si Mirna langsung angkat indit ka imah lanceukna di Ciamis. Rek lila siga nama da sabab babawaanna teh loba. Cuk indungna keur geuring teh kalah ditinggalkeun lain mah dibaturan. Tapi nyaketan sih buah bae si Mirna ini teh disuruh ku Cek Ikahna da moal aya atuh indung murek nepakeun panyakit ka budakna mah. Eta ari gosip can sapoe oge salembur geus pada nyahoeun. Tidinya teh sabudeureun kampung kuring teh tiiseun tatangga pada ngerem di mana sewang-sewangan. Lantaran sieun ketepaan corona. Eta ceendut tukang cilok anu biasana unggal poe teh minta dibelian bae cilokna. Harita mah ujug-ujug tarak ka belah dieu jualanna teh. Hayang seuri mah dina hiji poe aya budak ngaranna teh si Ujang. Bari ngekelek bal lewat ka imahna Cek Ika. Ngadenge Cek Ika batuk, eta si Ujang langsung lompat ngabarebat. Siga nu ngadenge kuntilanak nyikikik. Atuh kuring anu di jero imah teh nunggukeunna teh mani seserian gehek. Dasar si Ujang mani kitu teuing maneh teh. Sanajan ukur ti teras imah, simkuring teu weleh ngololan Cek Ika. Hiji poe kadenge ku simkuring aya anu keur jeurik bari batuk ngehkeh. Teu salah deui eta mah pasti Cek Ika. Atuh simkuring teh ngageroan bae Cek Ika. Cek Ika. Tapi Cek Ika ingana teu nembalan. Atuh kuring teh jadi hariwang. Tidinya teh kuring teh maksakeun motok-motok pintuna terus asup. Kabeneran si imahna teh dikunci. Ketempot Cek Ika teh ngagoler. Cek Ika teh ngomong, "Neng Nyai tong ka dieu bisi ketepaan." Duduh eta Cek Ika di mana geus teu boga nanaon. Geus cai. Gasna seem. Geus dahareun. Timiti harita mah unggal isuk jeung sore teh ku kuring sok dianteran dahareun ka imahna Cek Ika. Lamun beurangna dianteran ku kuehan atawa bubuahan anu aya di imah. Tapi datara sampai ka jero sabab ku Cek Ikana ulaheun dicarek. Teu hilap oge simkuring ari ka imahna Cek Ika teh sok pake masker. Bari saenggeusna teh sok kokocok. Hiji poe seperti biasa simkuring teh neundeun dahareun di lawang imahna Cek Ika. Pak abi cengkat teh jong teh aya Cek Endok popolotot bari ngelak cangkeng. Tong ka dinya we atuh maneh teh. Hayang ketepaan sugan. Maneh teh mikirkeun masyarakat di dieu kumaha lamun ayeuna tetangga ka batur. Geus puguh Cek Ika teh corona. Maneh rek tanggung jawab. Hah? Tong sosokan paduli ka batur urus we bari sorangan. Dulu sosokan aja. Sosokan paduli
jam kitu dingkeun bae. Nah aya nu paduli nanyakeun beas aya kene eueuh. Butuh obat naon? Pan eueuh atuh ning batur eta anak-anak na ge eueuh nu nolong acan. Atuh da sakuduna mah anu kopi teh lain dikucilkeun, lain dibika keheul, lain dicap panyakit. Heuh, kitu nama da kuring ge sarua teu bisa ngabisani. Emang si corona teh dikasieun sekolah eureun, usaha kahambat. Nya kitu nama bari berobat lagi mahal, tapi tong dikitu-kitukeun teuing atuh. Asa kakarek ayeuna meureun rasa kemanusiaan teh dimenangkeun. Beki loba anu nyarekan sim kuring, ngageunggerakeun sim kuring. Malah aya anu beja ka si mama laporan. Kebenaran si mama teh bisa euih ayeuna teh keur di Bekasi. Lantaran nguruskeun si Cece anu kakarek ngajuru. Atuh si mama teh beuki ambek ka kuring. Beuki dicarekan sim kuring teh. Cenah lamun kuring bedegong keneh we yang peran ceik hartina kuring teh nyaah ka si mama. Tah tiba harita sim kuring teh ngarasa teu sehat. Tina leles. Terus panas tiris, batuk. Terus nyeri genggerong. Sim kuring teh geus curiga. Nu matakna sim kuring teh hidang langsung mariksakeun diri ka puskesmas. Nya we positif. Atuh si mah teh beuki ambek ka kuring. Tetangga pada ngajebian. Mupuas. Nyindiran sim kuring. Pasti moal aya nu daekeun nolongan sim kuring. Sebab contohna geus dicontohan ku kuring. Ayeuna sim kuring dikerem di imah. Ceikah anu merhatikeun deui. Geus laporan ka RT ka RW, tapi slow respon cicing bae atuh. Baheula mah keur anyaran aya corona. Anu positif teh wagiru dijemputan ku ambulan. Keluargana ngadahan bari ceureuk. Siga nu moal panggih deui. Ari ayeuna anu kana corona teh kalah dicicingan. Teu dilengokan deui. Tapi sim kuring atoh. Sabab ceikah geus dibawa ka rumah sakit. Rek dirawat di ditu ceunah. Hajakal. Jokal mah ditengah-dengi wawar di masjid. Yang ceikah teh geus teu aya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teu ingat sia corona teh. Mulincah sia. Cing atuh dokter, apoteker, profesor gerti bukeun ubarna. Pamarentah sing bener ngurusan anu Covid teh. Ulah hayang ayeuna geus aya vaksin. Masyarakat kelas sarieuna divaksin. Rek kumaha tuh? Si Mirna ceurik lah euy di imahna. Mama, mama, tega nian ninggalkeun Mirna. Ninggalkeun Mirna. Teh ucing lah. Manehna aya ge nu ninggalkeun. Cik atuh teh longokan sasakalian mah. Sok sanajan dina jandela oge. Karasahan jakalen ayeuna mah. Kan baelah cek. Ece mah geus puguh teh aya di alam kalanggengan. Moal ngarasakeun deui nyeri. Komongan 2 kalian Covid mah. Pamugi bae jadi petugas kesehatan teh sing bener jeung tanggung jawab ngamularasan rayona Ece sesuai jeung syariat Islam. Hampura kuringnya cek. Misan dulungan sakitu-kituna. Ayeuna mah kuring teh sumanget cager. Beuki sumanget cager. Unggal poe
moyan di tawuran. Terus minuman cihaneut, ciherang, cijahe oge. Alhamdulillah teh harita keur curiga Covid teh. Sim kuring kapiheulaan nyetok sayuran jeung dahareun dina kulkas. Anu kira-kira bisa 2 mingguan. Aya WA teh si mama. Hampura mama sel. Mama teh lain maksud nyarek seligian kahadean. Ngan, mama sieun seli katepaan. Sanajan aina bener katepaan ge. Mama nyeri hate, teu bisa ngurus seli. Teu bisa marengan seli di dinya. Aina mama ngerasa dosa ka Ceika. Ti dieu ku mama teu boleh didoakeun. Ke lamun geus teu lockdown, mama rek langsung mulang. Seli sing sumanget cager. Tapi sanajan can cager oge, mama rek tetep ngarawat Seli. Isuk deui lah malesan mama. Bingung rek males naon. Ayeuna mah kurang rek sare. Ngeumpeng tunduh.